Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui ngaos sapinahna kana pasal cirina baligh. Paslun ari ieu teh hiji pasal alamatul bulughi ari pirang-pirang cirina baligh eta salasun ayat 3. Tamamu khamsa asarata sanatan kahiji sampurnana umur 15 tahun. Fidzakari pikeun lalaki wal unsa jeung awewe wal ihtilamu jeung ngimpi kaluar mani. Fidzakari pikeun lalaki wal unsa jeung awewe litis aisinina karena sampurnana umur 8 tahun. Wal haidu jeung nu katiluna nyaeta haid fil unsa pikeun awewe litis aisinina karena sampurna umur 8 tahun. Pasal di dieu bade mertelakeun cirina baligh. Ari baligh teh nyaeta artina teh nepi, maksudna nyampe kana batas kedewasaan. Jadi di mana murang kali tos dugi kana baligh nyaeta anjeunna diperdih ku agama kedah ngalaksanakeun sakabeh ajaran agama. Cirina baligh aya 3. Nu kahiji sampurnana umur 15 tahun. Di dieu taunna nyaeta tahun Hijriyah sanes tahun Syamsiah. Jadi di mana murang kali tos dugi kana yuswa 15 tahun mangka dihukuman baligh. Boh istri boh pameget umum sadayana. Yuswa 15 tahun mangka baligh didinya murang kali anu tos yuswa 15 tahun pas atanapi langkung numutkeun tahun Hijriyah mangka kedah ngalaksanakeun kewajiban agamana. Nu kaduana nyaeta ihtilam. Cirina baligh kadua teh ihtilam, keluar mani. Boh mimpi jima atanapi nuju nyaring keluar mani sami bae eta ge jadi ciri baligh boh lalaki boh istri. Jadi ciri baligh nu kadua teh nyaeta keluar mani pikeun lalaki pikeun awewe sami bae gitu. Bade dipaksa bade teu dipaksa keluar sorangan cek paribasana eta ge jadi ciri jadi tanda keluar mani teh cirina baligh. Litis isinina sabab sampurnana umur 8 tahun. Ihtilam di dieu batas minimalna nyaeta yuswa 8 tahun. Pas atawa langkung. Upami kurang ti 8 tahun keluar manina mangka can dihukuman baligh. Boh pameget, boh istri umum. Jadi ihtilam di dieu teh jadi ciri karena balighna murang kali teu kedah ngantosan 15 tahun anapun tos yuswa 10 tahun tapi ihtilam mangka eta jadi ciri baligh kanggo murang kali pameget atawa istri. Ciri baligh nu katilu nyaeta haid. Tah ciri baligh nu ieu mah dikhususkeun kanggo istri nyaeta menstruasi. Kumaha cenah ai menstruasi teh nyaeta kaluarna darah dina palawangan payun istri. Ieu ge sami batas minimalna nyaeta yuswa 8 tahun gitu. Anapun kirang ti 8 tahun pas atawa langkung numutkeun tahun Hijriyah mangka can dihukuman baligh. Jadi cirina baligh teh aya 3. 2 umum kanggo istri pameget nyaeta yuswa 15 tahun sareng ihtilam. Anu hiji mah spesial ciri baligh kanggo istri nyaeta haid teh. Da teu aya pameget anu haid mah aya ge sariawan. Wallahu a'lam bishawab.